Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Punten abdi bade ngiri ieu. Punten ngatakeun buang waktuna sakedap itu pancen tugas di bahasa Sunda. Bu bade naros aya ibu jadi pembina didik tos sabaraha lami? 7 tahun. Oh, kemudian Bu ai anggotana BC teh sawa Anggota BCT kelas 10 sareng kelas 11. Kelas 10 na 2an, kelas 11 na 5an. Mohon. Bu, kunaon sababna BC tadi didikeun? BCT didirikeun teh kapungkur teh tahun 2010 sakola urang teh janten sakola RSBI Rintisan Berstandar Internasional ya. Terus ngadidikeun BC teh singkatan tina Business Center. Tujuanna kunon aya BC lantaran lulusan ti SMK teh aya 3 tujuan. Hiji tujuanna kanggo didamelnya, anu kadua ka perguruan tinggi sakola deui, anu katilu jadi wirausaha. Jadi kunon BC Business Center kedah aya tujuanna memotivasi siswa ameh tiasa wirausaha atau muka usaha nyalira. Bu, pas sabaraha sasi ibu ngajabat jadi ketua di BC teh? 7 tahun dari Tiawit ngadegeun Tiawit mohon. Dana pikeun ngadegeun ieu BC kira-kira sabaraha? Dana BC teh ngawitan nama tahun 2010 5 juta. Hari ibu janten pembina BC kahoyong ibu atana pisan ya. Sanes ditunjuk ku sakola. Tujuan kapayuna BC teh bakal kumaha? Tujuan kapayuna nya itu nyiptakeun siswa ameh tiasa wirausaha. Naon bae tugas siswa anu janten pengurus BC? Janten pengurus BC teh di pasihan modal cara berkelompok nya aranjeunna nu tanggung jawab gaji pagawe ngokolakeun usaha duitkeun ka ngadamel laporan keuangan kumaha usaha meh maju kitu nya. Terus aranjeunna ge di pasihan keterampilan kasih ningali nya aya kaos ada sablon kaos ya. Terus ada maafin kayak seperti itu sampai gitu. Buat namanya telah nonton waktu nesa kedap kamu abdi sareng rencangan terus diwawancara sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Punten abdi bade ngiri ieu. Punten ngatakeun buang waktuna sakedap itu pancen tugas di bahasa Sunda. Bu bade naros aya ibu jadi pembina didik tos sabaraha lami? 7 tahun. Oh, kemudian Bu ai anggotana BC teh sawa Anggota BCT kelas 10 sareng kelas 11. Kelas 10 na 2an, kelas 11 na 5an. Mohon. Bu, kunaon sababna BC tadi didikeun? BCT didirikeun teh kapungkur teh tahun 2010 sakola urang teh janten sakola RSBI Rintisan Berstandar Internasional ya. Terus ngadidikeun BC teh singkatan tina Business Center. Tujuanna kunon aya BC lantaran lulusan ti SMK teh aya 3 tujuan. Hiji tujuanna kanggo didamelnya, anu kadua ka perguruan tinggi sakola deui, anu katilu jadi wirausaha. Jadi kunon BC Business Center kedah aya tujuanna memotivasi siswa ameh tiasa wirausaha atau muka usaha nyalira. Bu, pas sabaraha sasi ibu ngajabat jadi ketua di BC teh? 7 tahun dari Tiawit ngadegeun Tiawit mohon. Dana pikeun ngadegeun ieu BC kira-kira sabaraha? Dana BC teh ngawitan nama tahun 2010 5 juta.
Hari ibu jantan pembina BC kahoyong ibu atana pisan ya. sanes ditunjuk ku sakola. Tujuan kapayuna BC teh bakal kumaha? Tujuan kapayuna nya itu nyiptakeun siswa amet jasa wirausaha. Naon bae tugas siswa anu janten pengurus BC. Mau janten pengurus BCT di pasar modal cara berkelompok nya aranjeuna nu tanggung jawab mau gaji pagawe ngopolakeun usaha duikeun ka ngadamel laporan keuangan kumaha usaha meh maju kitu nya. Terus aranjeuna ge di pasien keterampilan kapasitas ningali nya aya kaos ada sablon kaos ya. Terus ada maafin kayak seperti itu sampos gitu. Mau namanya entah nonton waktu nasa kedap kamu abdi sareng rencangan terus diwawancara sakitu anu kapengatur wassalamualaikum